Samemeh nalajo video ieu ulah poho klik tombol subscribe jeung klik lonceng anu dihandap sabab subscribe teh gratis. Mun acan di subscribe video ieu moal bakal dimulai. Sok didagoan 8 detik. 1 3 5 7 8. Sok mangga dilajoan. Teko 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 tek, ayam jago ngaranna Jamet. Teko 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 tek. Ih, lanjutkeun na Met. Cing wae sih mah. Ngeunah oge nya menjadi hayam. Mandi di pandian, dahar di paraban, tinggal macokan. Secara aing rek jablog ge kudu neangan heula. Yo, Met. Supaya ayeuna mah lamun aing teu meunang rezeki, wayahna sok poeng peretelan. Kan lumayan sakerja jablog samingguan mah. Makana ya, Met. Sia doakeun aing sing usahana lancar. Ambe sia poeng teh diperetelan. Ngadeng eta sia, Met. Cicing wae sia. Goblok ya. Keren ya ini cukur mah ya. Udah gagah gitu seetik. Awana ari hebat ya ini ya. Naonnya kegiatannya? Tempat mancing apa? Main teu boga pancingan nah bingung. Nah pancing ge disugan ya, mainnya bogaan ya. Mana di nomor nanya? Dedi tah. Waalaikumsalam. Di mah, benar sih geus nelpon ngeganggu we. Cia mah molor wae. Cia boga jejer teu? Dilebok ku aing, keur mancing lah. Disusukan biasa daripada sia molor wae pagawean kos aing. Di orang mancing ayo. Oh, koin daguan. Lalilah nya. Yuk. Poeng pandian heula sia, Met. Kenaon cang ya? Eta sia kaing kejadian keur naon? Ilok mandian terus mah. Nya umeureun sia ieu teh hayam. Nyaho aing oge keur mandian hayam. Kan aing cuman basa-basi doang. Hirup mah mancing. Mancing di mana emang? Cimaha, Bang. Kadang atuh aing ieu teh merenan si Jamet. Ayolah. Kayak nyusulnya. Yuk.
At sa pangparaban la, di paranan la. Oke, minum mah. Kemana sih? Ngeliat mancing itu tadi. Candat kene wae. Kalau deh sugan. Pencet lah ya. P. Ye. Halo. Jadi mau ya mancing teh. Jadilah. Ya yang guys di arep animasi ya. Ngomong atuh. Cisna piluang mah. Ayo. Menang mau lauknya. Menang lah pasti. Tumpang-tumpang teh yang udah nya. Buyur. Kita goblok. Oh. Budak kadarnya deh. Gila. Nah, ini cakep ya. Mantap ya. Kuat nak. Oh iya panjang. Pong, jinkeun aing es, Pong. Aisyah hidang, itu esok ke mesin es. Ya, emang kunaon? Sukana es lagi can jadi. Esnya kumaha sih warung teh? Ya kumaha aing we. Yang geus satu cokotkeun cai minum nu botolan hiji mah. Ya, Lah, ieu kudu urut. Hayang nu anyar aing mah. sia mah. Undang dulu aya kesenangan Lah aing. kumaha aing we? Ya, Baraha eta? kucing. Nun ya. Oh, Angik banget lah tuh nya, geus ya. oh lain tadi atuh ah. Ya naik siap ya. Dia umpan ya wah. Aing teh mau umpan. Mau umpan. Kumaha di tanah? Lah iku mah tuh mancing saya mau umpan. Aduh. Oh, siapa mancing-mancing emosi aing wae bener. Ngomong tadi itu mau umpan mah. Juga teh sia mau aing mah. Nah, terus kumaha cari tanah sih ieu mancing teh mau umpan. Lah, ya eta tuh juga teh usir di bawah aing mah. Pan aing mah nyerahkeun ka sia KB ki koin serahkeun ya sia pokona mah. Bener sia mah mancing-mancing emosi aing wae. Woi. Kumaha merenangkeun laukna? Menang aing umpanage teu mawa. Aisyah kumaha mancing teh mau upan? Apa dak eta? Nyari aing poho. Bingung. Cing kemara umpan. Balik yuk. Dah, aing keur datang balik wae sih. Mancing menang encan. Kemarin menang umpan lagi eueuh. Lah, itu satu tuh, itu. Mana? Itu tuh, nu dua tuh. Oh, sapi eta mah. Aisyah sapi. Buka lah mata si Ita, kacamata sia. Buka tuh jelas sia.
Oh, si cacing ada mata. Coba garan. Sia mata kalau mau kacang mata wae. Ini sia, mata bantu kali itu. Dok aing minta. Satu dad. Yo, daripada ada ribut, kumaha mendingan Om Pimpa wae. Anu beda. Mata banyak. Om Pimpa layung gambreng. Nah, sia. Berarti sia nu nyokot. Misalnya sekalian saya biar minta maaf itu. Minta maaf ya. Buru. Geus labur lah. Mun dia. Tuh nyanggeus atuh. Buru sia lalina. Tinggal kedengar tungguan sia di dia. Rek naon sia ka dieu? Kalem cing, mulai emosi wae. Rek naon? Yo, aing kan arek mancing. Tapi aing poho teu upana. Terus maksud sia Nah, aing arek mental cacing ka sia, dibere syukur teu diberenya kudu. sia ribut aya butuhna ka aing. Giliran kamari we aing diaromongkeun ku sia. Ya hampura tuh cing, mun aing boga salah kamari. Ku aing dimaafkeun. Ya, bawa kabeh kedeng dege aing balik. Nuhun nya cing nya. Nah, Aing ayo. ka ditulah tuh kedeng budak deui. Mana? Nyangkut deh, jalan banget. Ya, aing geus menang cacing aya aing teh minta tisu. Ngomong nonton bang kita. Biasa, ngungkit-ngungkit masalah kamari teh. Cang teh aing kan geus minta maaf cang teh. Mana tapi rada kesel kene nah. Cang teh nya kumaha tuh? Kamari mah hilap. Yang ngaji sia ah. Ya, Terus mancing lah buru terus ya. tadi saya mau aing nempo saya mau cai ka mana nak? Beak. Iya. Heeh. Mau lihat tuh ke sompong. Lah, ilok aing deui. Aing tos ngokon cacing tadi. Gantian atuh sia det. Ih, sia mah baturi parentah, malah marentah deui. Delivery apa? Wah, apanya? Delivery. Peri. Tuh. Bener Lewat telepon biasa, telepon sih. Mumpungna. Kurang. Nandaikeun mana? Deken pasti mana mah, lamun teu deken nu. Ieu we. Kita tutup warungna kitu. Non, dek mesin es kelapa deui lain. Emang geus usum. Dek usum dek henteu. Aing ngomol dagang es kelapa ieu. Urut teuing ah. Poes aya teh poes. Poes mah aya. Anggeus, poes 3 bawakeun we ka susukannya. Males teuing tiba mesin es 3 mupat hayang dianterkeun. Ih. Kalem aya ongkirna. Tenang. Ya sabar atuh. Oke. Tungguan ku aing disusukan. Kumaha? Daekeun teu? Kalem, geus diatur ku aing ah. Oke lah. Boleh taring geus. Ieu mah. Kan ginaheun. Terus aing gawe naon dia? Ngojay we situ ah. Goblok. Duh, bener-bener sepeda teh. Tapi hal apanya? Yalah. Nah, pada kacut tuh. Di mana awal ya? Tang bawa ah. Sepeda aing ka mana ieu? Ilok tibang sabat tinggal nyeduh kopi. Saanu maling.
Apa yang umumkan di musola apanya? Udah diumumkan di musola ya mumpung maling akan jauh. Pak, mana siapa om pepedaan mau kresek hidung? Ujian orang sianya. Mau kresek hidung. Nih. Cut. Tumben-tumbenan sih kamu salah cut. Di sholat tahun sih awak kieu subuh geus kaliwat lor jauh kene. Iya, aing ngarek ngumumkeun make tua musola, sepeda aing leungit. Sepeda nu goreng. Heeh. Bana buleutnya. Heuh, atuh ban mah buleut. Saya nyeuleuh. Henteu, serius aing ye. Tadi aing nyeuleuh dibawa ke tukang warung, sugan sepeda sia. Kamana main ayeuna? Tadi aing nyeuleuh arana ka ditu kasusukan. Oh atuh, nuhun aing udah geula nya. Oke, siap. Mana si Ompong? Mending kulila, jangan muncul kena wae. Kabarnya atuh ah. Apaan ti warung kadi teh deket meureun? Deket tapi di rasanya. Hari si Ompong kurang hidung, mana disusukan. Dua cia ah. Baik ya. Baru ditahan. Wajar ada gua. Ah, leboknya kanyawan sepeda ureman dan badog wae. Kenal si cacing hidungnya. Campur kena. Woi, kurang cacing. Ya, serangan anu eta sambut ya. Ari sia ngomong ning bantuan aing ya. Nyen tusuk sate. Nya, penjumat teh geus lebaran haji. Masih geus beli baju lebaran nu anyar. Mangain budak leutik meuli baju lebaran. Sekolot, sama budak. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Goblok sia, main kepala dusing. Emang lebaran haji jeung lebaran biasa non beda na sih? Ya, hari lebaran haji mah mencit sapi, domba, embe. Sia dipencit dek paling. Yang sarua kencing sapi. Kue Jumat saya ulah kemana-mana. Kue ngarek dipencit, kurbankeun dek. Teuing ah. Budak kenaron tuh cing. Nyau kita tadi ker mantap-mantap meureun. Mangeureun apa yuk? Kela ieu kagok ya. Emang mah kaburu baralik manten. Terus temetin di belah. Yuk, buru Aya tuh. buru. Jangan buru. Indah ya. Iya, indah banget. Kayaknya cuaca hari ini terang banget nih. Sayang, Iya sayang. kamu tahu gak perbedaan kamu sama sapi? Kok aku disamain sama sapi sih? Kan perbedaan, bukan bersamaan. Terus apa? Aku nggak tahu. Kalau sapi moh, kalau kamu muah. Ih kamu bisa aja. Yang besok jalan yuk. Enggak, jalannya capek. Ya naik motor lah. Ayo. Ya udah, mending sekarang kita pulang dulu. Nanti besok aku jemput kamu. Aku mau kasih kejutan sama kamu. Dan sekarang udah sore juga kan? Yuk. Wah, tuh budak mana nih lu lompatan?
Udah gelayang sugan. Anjrit. Apa dieureun kan itu budak? Ih, anjrit bau. Iya apaan sih, jorok banget. Ini buat cuci tangan. Ya udah, cuci dulu aja. Kedung, tusuk sate aing yuk. Buru-buru, enggak apa-apa. Nek. Ayo. Ya. Anjrit, awas ta budak, on kapanggil ku aing isukan. Det. Terus sih. Aduh, aing bingung ya. Bingung naon? Boga duit. Aing nginjem duit atuh ka sia. 300 mah eta. Aya duitnya yang 300. Cuma kayak gantianna kudu tereh mun bisa ulah lila. Soalnya aing suka narik make sakar kurban. Oh, nyanggeus gampang lah. Kayak paling eta mah bisa diatur. Yang penting Oh, nya. ayeuna le ya. Kayak koin transfer we nya. Oke, siap. Rekening bisa nu kamari kan meureun. Oh, masih ada kamar kene. Oh, siap. Mungkin saya balik ke lah. Kalem duit mah aya. Penting power ah. Nyanggeus saya lah. Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bawa apa? Ini aku bawa seblak tutut kesukaan kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu nanti sore ada acara nggak? Ya maaf, aku udah ada janji. Hah, baru dia aku yang ngajakin jalan. Ya gimana dong, nggak bisa. Oh ya udah jangan lupa dimakan seblak tututnya ya. Makasih, aku taruh dalam dulu ya. Sama-sama. Enggak, kalau gitu aku mau pulang dulu ya. Udah, jadi ya di jalan. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kamu mau ngasih kejutan sama aku. Iya, ada nih. Udah aku bawa. Nih. Wow, bagus lucu. Iya, ya udah, aku pakein ya. Ayo.
Sawau tak. Loh, kamu kok ada di sini? Iya. Emang sih mau? Sawau lah. Ini bisa sih. Kamu aing lah. Oh, kamu bisa ya. Itu yang kedua lah. Kumaha rek ayeuna nyokot domba? Ya terjadi aing terjadi korbanna. Aing geus korban perasaan. Karunya sih sia. Euy, parah. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau buatkan cinta ini. Karena yang cuma basa-basi doang. Ceng lu mancing. Tumben bisa kamu sholakeun. Rek naon salat. Ku diumumkeun di musola ini maling nang jauh. Coba dulu apa? Udah lu ngomong. Sayang, Iya sayang. Ayo kan serius. Mana emang lama. Udah kayak PT Suri. terlihat besar tapi jerona jelemaan. Sebelah getet. Pasti ingat kenangan sebelah getet lah.